Pasti kan kemarin teh kuring teh aya di lemburnya. Aya di lembur heuh aya nu meninggal. Mang teh di lembur teh meninggal jadi lumpat heula ka lembur. Selama 3 poe di lembur tadi subuh berangkat di ka Bandung pasti. Geus aya jadwal keberangkatan narik deui ka Jakarta tuh tadi teh. Ieu tadi jam 3 geus tepi ka dieu teh. Jam 3 geus tepi ka dieu teh. Oh. Geus nurunkeun penumpang di bandara tuh. Di Jakarta Cengkareng pasti. Ayeuna keur cicing di pool tuh, nungguan heula jadwal landingan tuh. Bawa mobil pasti tuh. Oh, di Pangeteman loba mobil. Tapi dah teu pohoy karena ngonten mah nya. Depan cek suhu-suhu urang teh elmuna teh ti para suhu cenah aing ngonten teh kan kudu konsisten jeung kudu dihareupeun kamera siga kieu. Ah gitu jadi disempetkeun we lah aya waktu saeutik ge tuh karatas mani dah hareudang panas di dieu mah besti. Panas pisan di dieu mah Jakarta mah. Tah kitu kasadayana para konten pemula sami sareng abdinya. Ulah poho karena konten mah digaskeun terus lah di mana wae posisina keur kumaha wae sasibuk kumaha wae ge hayu digaskeun kontenanya. Ayo salam semangat wae disimkuring nya ka sadayana.